Suha, tambahan deui we tuh 200.000 mah. Ya, boro-boro namanya pala rusing kan. Paribasan ngejeum aya tara udah. Pala rusing. Uci rek ka mana? Ayo main bola mah. Main bola can gegero, can nyeuseut, can ngejo. Ulin we ngapoe teh. Aya ngalajo heula. Diuk di dinya tah lain lalajo udah geus gede. Kudu mikir. Naon atuh? Maneh teh geus gede, lain kudu ulin nu ngapoe. Dahar beuki, lamun eueuh nu kieu patut dahar ti mana? Gera gegero, gera nyeuseut, gera ngejo. Aya mah. Kan bae wae. Baik satong-matong di lamatog sa kabelah wetan sia. Oh, jelema nu ngaliwat-liwat acan ke barang tanyakeun teh harese aing. Naon atuh euceu pani ieu engking ngaliwat. Engking mah tulungan. Tulungan naon atuh yeuh. Kerek nagih kasih uta eueuh wae. Nagihnya kudu teangan pe si Uta mah naon rek nagih deui. Heeh, rek nagih. Wah, Cing menta jampena anu kumaha yang nagih meunang. yeuh dangukeun zaman kiwari mah duit geus di luar mah hese engking oge kamari nyeelkeun ATM. Nagih ka tetangga sebelah teu mere 100.000 oge bingung erek nyeelkeun ka ATM oge kepentingan diblokir ATM-na di sataun. Eta teh gajihan naon iking? Gajihan Facebook anu pertama Aduh. erek dicokot pakte diblokir ATM-na da geus satahun teu nabung engking teh. Tah kamari teh erek dicokot. Kudu aya duit cenah 100.000 nu 50.000 keur tabungan, nu 50.000 di keur administrasi. Da engking mah boga duitna hura-hura wae, ladang dagang teh diinjem-injemkeun we ka batur, ai Eta sorangan mah. susah. Eta mah lain ulah-hura atuh engking mah amal, hura-hura parake ngopi-ngopi piknik eta hura-hura. Kawas suha ai kitu mah rek nagih kawas si Suta oge meuni hese. Ah, gampil. Si Uta mah pajarkeun teh sok nyumput. Yeuh engking aya. Tah, ku ieu Nah, make jeung ku ieu sagala itu dikumahakeun ditakolkeun. lain. Ah, pokoknya mah engke jam 4 tukang bakso ngaliwat. Heeh. Si Uta sok ngalanggan beli bakso. Ketrok-ketrok engke jam 4. Bae teh paling jam 4 kurang. Kok buru-buru kan itu sok nginjem heula teu kudu nginjem, teu kudu meuli. Di rumah di dieu we takona mah. Engke kan itu ka imahna. Ka imahna heuh atuh. Udah di imahna di kebon teang. Trok-ketrok ke pasti datang. Ulah waka. Ih, ulah waka diketrok-ketrok. Masuk di dieu, jalanna sok ti ditu, pegatan ti dieu. Heeh, sok cing hasilnya. Heeh. Ulah waka teh nya. Cara rape. Tapi sora tukang baso belah mananya? Belah wetan kitu tukang baso teh. Rek meuli aya ieu 5.000 Rek meuli baso Olah eta si Suha. Nanaonan bet gogoleran di dinya. Ya di dia mah lain tempat gogoleran mah di imah, lain di dia. Tah, kabeneran nama. Rek nagih di teteangan teh eueuh teh. Datang ka dieu. Lagi naon? Bayar utang teh. Giliran weh. Aya ngadenge tukang baso datang. Rek meuli baso, giliran ditagih nyumput ka kebon. Ya, eta mah pagaweanana ka kebon mah. Pagawean nyumput. Teu nyumput eta mah kokoret gitu teh. Pas adeukana duitna kadeukeuan bela hutang. Ewe isukan da can gajian. Ngan isukan deui aing mah. Aing mah sia-sia dagang baso teh. Nagih anger we teu mere duit. Iya aya ge 5.000 rek ditarima moal. Moal. Geus we atuh nginjem deui. Sayang mere nage keur mah teu boga duit matak nagih kitu boga duit can boga beas, can boga naon. Tambahan deui we tuh 200.000 mah. Ya, boro-boro namanya pala rusing kan. Pasang nginjem aya tara udah. Pala rusing. Eta si Suha. Geus ka jeung teu wawu jeung Uta ah. Garudak. Diinjeman duit pas itu teh buat ngabalang Apa duli teuing mangkok-mangkok kurang. kumaha lamun beubeul. Meuli deui we loba duit ieu. Teh itu 15.000. Bae 100.000 Ayeuna ge. naon teh? Tabungan utang teh dibayar rek nginjem deui. Suha lamun moal mere mah moal mere we. Moal mah dibere. Sengor. Ah, Kieu udah. teh kolot. Mun kolot oge ngarti. Ngarti sih ngarti upami aya mah acisna. Kolotot balur. Kolotot naon? Kolotot sapi. Geus ka
mangkok teh. Ayo kan mangkok teh dibawa segala. Ai kelakuan teh mangkok teh dijual hek kenapa abang kena 15.000. Kadiekeun. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya teh mangkok teh pan geus dibikeun geus Nah, digoreng. tuh, ikut saya tuh teh. Mangkok ucil mangkok. Terang itu ucil tenan. Ucil tenan mangkok. Sanganana wae ah.